Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana tos kesel, tos cangkel, tos lapar, atos waler Bapak Ibu sadaya salamna sing kompak margi salam teh mangrupikeun doa. Hoyong urang kenging kasalametan, hoyong urang kenging rahmat, hoyong urang kenging barokah, siap ngawalar salam, namung ibu bapak sadaya saupamina ngawalar salam tungtungna sambungkeun wa alaikumussalam. Naon sababna cek ilmu tajwid eta teh kaasup kana alif lam samsiyah, cek ilmu sorof tidinya aya hamzah wasol. Siap diulang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hormaten simkuring sesepuh pondok pesantren Al-Ma'ariz, oge hormaten simkuring al mukarramun para alimil ulama
para kiai, para ustad, oge teu hilap serta pengajar di lembaga sesepuh pangaosan, oge teu hilap Bapak Kepala Desa kali reng-renganana hormateun simkuring, oge panitia ieu acara anu dipihormat tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak sepuh anom nu sami hadir nu di masjid ieu teh masjid madrasah, nu di masjid, nu di luhur, nu di handapnya, mudah-mudahan sadayana diwuh ku rahmat Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami muji syukur ka Allah. Dagening Bapak Ibu sadaya karasa bageurna Allah tiba heula maparinan kanikmatan ka urang nepi ka ayeuna teu eureun-eureun laras bu. Bager pangeran tiba heula maparinan kanikmatan ka urang nepi ka ayeuna teu eureun-eureun. Cobi urang lenyepan detik-detik ayeuna. Simkuring bade tumaros ka sadayana kinten-kinten ibu calik aniprek di tempat tos aya 5 menit teu acan. Tos aya 5 menit teu acan. Kinten-kinten ngarenghap geus sabara balik sewang. Teu kaetang teu dietang. Seuseup henteu tadi ngarenghap, macet henteu tadi ngarenghap, lancar-lancar saja. Alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah berikan. Matak ibu bapak hirup matong sok loba ngarasula, ulah sok loba malalakruh, ieu mah sautak saeutik camerut, sautak saeutik baeud, osok baraeutara, kunaon, buka duit, awewe apalalaki, ngaku sorangan. Rasana teh asa eueuh we nikmat teh ibu sadayana, tur padahal nikmat nu dipasihkeun ku Allah setiap detik setiap menit teu liren-liren ka urang dipasihkeun alhamdulillah. Ieu mah cicing isuk-isuk jam medud teu seuri-seuri ibu. Yos ngadeg wios. Jam medud teu seuri-seuri ditanya ku tatanggina, "Ece ari ece kunaon ti tata di jam medud teu seuri-seuri?" Ece teh keur teu nikmat hirup. Ece teh teu ngareunah hirup. Ari kitu kunaon kan ece teh ditinggalkeun maut kudu jadi salaki ninggalkeun hutang 10 juta. Pokona mah hirup teu ngareunah, hirup teu nikmat. Ceuk si ceuk tatanggana, ece duit sakitu mah babari kumaha? Yeuh ece aya nu ek mere duit 30 juta. Nu bener cenghar gadeng kitu mah si ece. Cik urang dieu upami bade kenging bantosan sok cenghar tara. Sok cenghar tara beda kerutanana oge. Bisa dicokot ayeuna duit 30 juta bisa. Eta sieu gancang cengkatina jojodog sup ka WC iba kokosok nepi ka dikerama sagala. Sup ka kamar dangdos make baju nu rada pantes keur ngaca ngupat dina hatena lumayan batina 20 juta jang modal usaha 10 juta jang mayar hutang. Gancang ning carita si ece angkat kanu dituju maksud ek nyokot duit 30 ju nepi ka naik ojek sagala jerut turun si ece tina ojek langsung ngetrok panto nu boga imah. Assalamualaikum. Heuda oce nya. Waalaikumsalam mangga kalebet. Ti palih mana ece? Abdi ti Sukamaju. Manawi eperogi naon ka dieu nguping wartos sauna laras bapak teh nu bade maparinan artos 30 juta laras pisan abdi jalmina nu bade maparinan artos 30 juta kumaha ceuk sia ce hatur nuhun jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang geuning ieu pimilikeun abdi ceuk saha eta teh ceuk si ece ceuk nu boga imah mangga ece ku abdi dipasikeun artos ayeuna geus 30 juta namun aya syaratna. Naon manawi bapak syaratna? Abdi teh ece peryogi soca sabelah. Hayu urang cokel ayeuna ka rumah sakit, eta si ece langsung nangtung. Nurus tunyung aing mah daripada mikeun panon sabelah digentian ku duit 30 juta, nikmat keneh nempo.
daripada panon sabelah digentian ku duit 30 juta nikmat keneh ningali cek tadi mah cek sia cek hirup asa teu nikmat cek tadi mah cek sia cek hirup asa teu ngareunah ternyata ketika ek diberi duit 30 juta digentikeun kana panon sabelah teu dipasikeun Allahu Akbar cik kira-kira urang dieu bade soca dipasikeun sabelah 30 juta geus atuh 35 pami 50 bade genep 5 75 100 juta 200 juta 300 juta hoyong Aci Salim Bo cek paribasana duit 100 ribuan menang etep ditukerkeun kana panon sabelah moal dibikeun laras Bo ya teh ibu soca saumur hirupen di pasian ku Allah teh 2 sewang laras Bo ibu sami 2 nu 3 teh aya ibu soca nu kapungkur eta nu kapungkur keneh awet ibu sabariji panon 2 suku 2 leungeun ceuli sampean biwir hiji 2 nu luhur jeung anu handap ulang deui panon 2 suku 2 leungeun ceuli pangambung 2 di mana Kang pangambung molongo kinten-kinten aya nu tiasa ngadamel pangambung aya nu tiasa ngadamel biwir aya nu tiasa ngadamel sampean aya nu tiasa ngadamel panangan aya nu tiasa ngadamel soca aya nu tiasa ngadamel huntu aya eta mah menang jelema ibu menang jelema mah disebut nage barang palsu mah disebut nage 2 kali lamun huntuan lamun ceuli lamun suku lamun irung lamun ceuli lamun bujur lamun susu meni berat nyebutkeun susu-susuan susu-susuan ulah susuan kusorangan susuan ulah susu ting atuh naon labasna susu Kang tuh cek bojo akang sena nenen labasna susu akang ka warung bade meser susu nu tunguna ibu-ibu tadi peuting muludan sena ulah susu aya nama nenek punten ibu bade meser naon abong tadi babuk laras Bo matak tanamkeun dina jiwa urang rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala ketika urang dipaparinat nikmat kusaha ku Allah oge urang kada sabar nalika keur diuji kusaha ku Allah bade syukur bade sabar bade moal nurutan si Ece moal insya ulah sok loba ngalamun teraskeun ulah sok loba ngalamun nepi ka ngalir jeung idul alukan mah daek syukur ka Allah nu Maha Ghafur laras Bu ulah sok loba ngalamun nepi ka ngalir jeung idul alukan mah daek syukur ka Allah nu Maha Ghafur lamun urang seuk daek bersyukur berangjeng peting eta teh bakal makmur bakal menang siksa anu berat anu perih mun urang we tetep kupur hayu bersyukur ka Allah nu Ghafur hayu bersyukur sangkan urang makmur mana atuh teh lenyepan kata-katana ieu mah cing harewos lah eta mah begadang jangan begadang kalau tiada ini arapa lenyepan katana bil barkah
urang sholawat heula. Siap takol, siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hamim wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Makassar salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang sadayana anu mulya Muhammad Arab Quraisnya bangsana. Ramana Gus ibuna Siti Aminah dibabarkan wengi Senin tahun gajah. Kamana jalan ka Jogja kaditu ka Bali wetan. Kamana jalan ka surga kadieu ka pangaosan. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari maot ngado borosok di pohon datang nate merenya ho teketaya tempo taya berang taya raja taya ing di mana temenang tempo anak ing mawa bakul ibu haji sing horeng jerona panglai sugan tetung kul keur ngaji sing horeng teh eta eker. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pamugi sholawat nu neme dibacakeun nu tadi dibacakeun, nu minggu kamari dibacakeun, bulan kamari dibacakeun, singa jantenkeun sababiyah kengingna syafaat ti junjunan urang Rasulullah Muhammad. Teraskeun Bu, teraskeun sim kuring bade tumaros kasadayana ditingali kita tadi ku juru mata sim kuring kunaon Bapak Ibu arusik-usikan wae. Cangkel jawaban kurang tepat ibu jeung bapak tadi usik-usikan teh ku sabab hirup. Laresnya ibu tita tadi arusik-usikan teh ku sabab naon? Hirup. Cik ibu mun nu paeh usik sieun teu?
menupai usik sieun teu ibu resepkan usik resepkan hirup usik teh hirupnya resepkan upaya resepkan hirup ya Allah ya Karim Bu ibu tita tadi usik-usikan teh ku sabab hirup setiap anu hirup pasti bakal usik dalam ilmu biologi di antara ciri makhluk hidup adalah pertama berkembang biak teh ibu aranakan kawit ibu jeung bapak budakan incuan eta teh berkembang biak cek urang dieu mah baranahan. Yang kedua ciri makhluk hidup adalah punya kemauan. Ibu garaduh ka hoyong. Hoyong naon? Sagala ciri hidup. Yang ketiga ciri makhluk hidup adalah bergerak, robah, usik. Ibu tita tadi usik-usikan teh ku sabab hirup. Nu hirup bakal naon usik bakal robah dina bidang ekonomi na robah dina bidang fisik na laras Bu teu saeutik tahun kamari usahana maju tahun ayeuna usahana butut hirup di dunya keuna ku robah teu saeutik tahun kamari usahana butut tahun ayeuna usahana alus hirup di dunya keuna ku robah ibu nu melong ka dieu jigana beda keureutana baheula mah gareulis Bapak sami nu haladir beda keureutanna jigana baheula mah karasep. Ayeuna mah geus kumaha? Geus parareot, kulit geus naon? Rambut geus naon? Bodas, coca geus rumeuk, ibu panguping geus budeg. Rambut hideung jadi bodas. Soca geus kurang awas waos teu kuat anu teas parabot geus kurang kan ibu nya sing sabar wae teraskeun Bu hirup di dunya keuna kurobah kumargi sakitu Bapak Ibu sadayana tekadkeun dina hati nu sayakin-yakinna bahwa hirup di dunia teh keuna kurobah. Lamun ibu geus ngayakinkeun dina hati bahwa hirup di dunia keuna kurobah, insyaallah urang bakal sadar tumarima kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma geus sadar kana takdir ti Allah, narima kana takdir ti Allah Subhanahu wa taala, hate bakal tenang. Hoyong hate tenang. Ibu garaduh manah? Hoyong manah tenang. Hoyong gelisah, hoyong resah, hoyong tenang. Tadi antawisna ibu narima kana takdir ti Allah eta teh sok nenangkeun kana hate. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sur Allah emut ibu sadayana ku ngalangkungan urang sadaya eling kana takdir ti Allah eta teh bakal nenangkeun kana hate. Laras Bu. Tapi sabalikna lamun jalma teu narima kana kulak cangeum ti Allah takdir ti Allah bisa jadi ibu kadituna nimbulkeun stres. Hoyong stres alim. Hoyong stres alim. Bu, hei, aya ibu aya. Aya mangkaning beuki dieu nu stres teh beuki loba ibu. Laras sok. Ibu simkuring tas di Bandung naik mobil Budiman. Dugi ka Tasik dihitung-hitung nolol tina janela belah kenca ibu ti barung nepi ka Tasik nu kailikan ku simkuring abeureun 20 hiji mah. Eta teh nu kahitung ibu. Eta di dagrig nu keur leumpang ka luhur make calana sapotong. Nu ti luhur leumpang ka handap make kaos sapotong pasangrok eta nu burung jeung nu burung da teu patanya. Ieu jelema kunaraon karya. Kalaresan ibu simkuring kapungkur nuju nyusun skripsi. Simkuring mah ibu di panti rehabilitasi jiwa lain di sekolah matak hese nirona contoh dah ya Allah ya Karim ibu eta nu teu daramang
di panti rehab ibu aya aki-aki, aya nini-nini, aya pamuda, aya parawan, aya duda, aya rada. Budakeun aya ibu. Ditaroskeun ku sim kuring kanu sok ngubaranana, ieu bapak kunaon ieu nini-nini pangna stres. Eta sababiahna nini-nini pangna stres teh salakina kawin deui ka OSIS. Teu bebeja heula jadi naon? Stres. Taroskeun deui ku sim kuring, ieu bapak pada intina kuja kunaon jalma pangna stres kieu. Dina pada intina ieu jalma pangna stres teh teu narima kana takdir ti saha ti Allah. Usaha bangkrut grepek. Digawe di PHK grepek. Salakina kawin deui grepek. Laras ibu sering, ya Allah ya Karim, matak urang mah ibu kedah nampi kana sanes kanten kulak cangem tisa ti Allah. Alhamdulillah. Untung ibu urang hadir dina ieu tempat sing janten ilmu keur sadayana. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kantenan ibu riungan nu ayeuna mah beda jeung riungan nu sapopoe. Beda jeung mingguan ibu, cik aya mingguan sok diterpalantara. Cik mingguan ibu sok ngadamel saung di luhur tara. Cik lamun mingguan sok aya sepritara. Sok di bangkuan kieu tara. Tara ibu. Ayeuna mah istimewa ibu, naon sababna? Ieu pangaosan ditalikeun kana naon ibu? Memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, hei nabi, inna arsalnaka saestuna kami ngutus kanjeun Muhammad syahidan, hiji supaya ngajadikeun saksi. Naon cenah ibu? Saksi. Allah ngutus Kangjeng Rasul hiji supaya ngajadikeun saksi. Ari saksi teh naon? He, saksi teh naon he? Botak di sisi sanes. Saksi teh ibu bapak sadaya tukang ngejelaskeun perkara-perkara nu kurang jelas. Saksi teh tukang ngejelaskeun perkara-perkara nu samar. Polisi moal bisa newak penjahat upami teu aya saksi jeung buktina. Pengadilan moal bisa nangtoskeun terdakwa upami teu aya saksi jeung buktina. Eta tengah peuting masyarakat rame. Bangsat naon? Bangsat hayam. Seak diborok ku masyarakat kedewak beunang. Manusia maling hayam pisan kasopanan. Ceuk sakuring maling hayam mana saksina jeung buktina. Kusabab saksi jeung buktina dilepaskeun deui. Jeleng teh tengah peuting aya budak pamuda ngajeleng tina janela imah randa. Diborok ku masyarakat. Bangsat naonnya? Kadawak beunang manusia asup ka imah randa jam 2 peuting eueuh pisan kasopanan. Ceuk sakuring asup ka imah randa mana saksi jeung buktina. Kusabab saksi jeung buktina dilepaskeun deui. Pas dilepaskeun hangsip di tukang lumpat. Ceuk hangsip tewak deui, bener eta budak pamuda teh asup ka imah rana jam 2 peuting. Kadawak beunang manusia asup ka imah rana jam 2 peuting eueuh pisan kasopanan. Mana saksina? Ceuk hangsip siap kuring jadi saksi. Mana buktina? Kolor maneh tinggalin. Tulus eta budak pamuda ditewakna sabab aya saksi jeung buktina. Kangjeng Rasul diutus ku Allah kamu ka bumi ieu sebagai saksi ngajelaskeun perkara-perkara nu samar, ngajelaskeun perkara-perkara nu kurang jelas, ngajelaskeun perkara-perkara nu goib. Cik ibu ai perkara nu goib teh nu kumaha? Teu katingal ku soca, teu kadampal ku sampean, teu karaba ku panangan. Teka kuping ku naon ku cepil, teka angse ku pangambung, teka rasa ku naon ku letah. Eta perkara goib. Contoh surga, contoh neraka. Hei aya bade tumaros kasadayana. Wios ditarosan. Wios tumaros lain ditarosan. Bo aya surga, aya surga, aya neraka, bener aya surga, nikmat di surga, panas di neraka, sing kompak, nikmat di surga,
nikmat di surga geus ngasaan kitu. Urang teh can ngasaan ibu nikmatna di surga. Can pernah nyampa panasna seuneu neraka, tapi urang yakin kana ayana surga, yakin kana ayana neraka. Eta teh ibu diwartosan dijelaskeun ku Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Matak ibu kedah bingah ku lahirna Kangjeng Rasul. Komo istri mah hei, istri aya kudu bungah ku lahirna Kangjeng Rasul sabab harkat darajat kaum wanita diangkat ku Kangjeng Rasul. Baheula mah ibu lamun aya nu ngalahirkeun istri teh eta teh aib nu kacida badagna. Wiwirang lamun awewe ngalahirkeun orokna awewe nepi ka dikubur koropes. Eta salakina ngabedega di lalawang panto. Bojona keur ngaheujeun ibu ngaheujeun teh naon? Dadegeng ek ngalahirkeunnya. Ceuk mah parajit teh bapak kedaon ngabedega di lalawang panto. Ik nyaksian pamajikan kuring engke orokna lahirna lalaki apa awewe. Oh kitu, heuh. Boros waktu ibu orok keluar. Pas ditinggali jenis kelaminna teh istri. Eta salakina ibu laraina gunung. Burum ngambek ibu lempang ka hareup suku nu katuhu diangkat ka luhur, luhureun beuteung pamajikan nu tas ngalahirkeun bari dilidak satakar kabak geuning sa teh turunan teh butut-butut teuing. Orokna dibenyeng ku bapana ku salakina ibu ditalian ku tamang, tamangna ditalikeun kana suku onta, ontana abret-abretan. Akhirna eta orok banting kiri, banting kanan, beledag kana cadas, beledag kana batu. Akhirna eta orok beuteungna soeh. Lajeng deui ibu pejitna kaluar budal badil ditukang ditutur-tutur ku anjing. Naudzubillahi min satujuk itu teu. Bu, satujuk itu teu. Eueuh hargaan awewe. Bu, yeuh zaman jahiliyah mah eta awewe ku indungna teh dikurilingkeun ibu, didadagangkeun, ditatawarkeun. Hei para pamuda. Yeuh ibu ngagaduhan istri keur cecekapna. Bilih aya nu peryogi mangga tiasa dicobian heula meunang sasasi. Lamun kaanggo tiasa diteraskeun, mun teu kaanggo tiasa diuwihkeun deui. Ya Allah ya Karim ibu. Ngan rata-rata geus meunang sabulan dibaralikeun deui. Satujuk itu teh. Nu paling keheul ibu sim kuring mah kieu pamajikanna ku salakina dititah dikeukepan ku lalaki sejen. Naudzubillahi min. Bo, salakina keur ulin kaluar kampung papangih jeung lalaki nu kasep. Resep teu ka nu kasep. Resep ka nu kasep. Henteu. Teu aya nu batur mah nya. Tos, ibu sadayana cek salakina kieu. Ieu lalaki teh kasep-kasep teuing nya. Lamun jang bibit alus. Balik ka imah ibu bojona di sauran. Mah ka dieu. Aya naon bapak? Bieu bapak di jalan papangih jeung lalaki meuni kasep pokona mah. Mun jang bibit alus. Cik kira-kira mamah lamun di bibitan ku eta daek moal. Macek bojona. Nyai mamah mah kumaha bapak we cenah. Ya Allah, nepi ka kitu ibu sadayana. Ibu nu di kitu-kitu mah urang mah di dieu naon? Sato. Ieu mah jelema zaman jahiliyah, urang mah sato, ibu urang boga doma kacang dijalangkeun kana doma naon? Garut laresnya. Baheula manon ibu jelema nepi ka di kitu-kitu. Naudzubillahi min dalik. Matak ibu kedah bingah ku lahirna Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Upami aya nu ngaos Quran alohannya urah calalik wae bade di alohan terkecuali nu dibacana sanes Quran. Siap diulang. Siap diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jamiha rajai Kang Fauji Ahmad Albar. Ek ngetes sim kuring mah aya nu alohnya
Cek sim kuring lamun Quran alohan mun lain Quran ulah cik nu namanya naon artisnya nu namanya mah Jami Harja Ikang Fauji Ahmad Albar artis emut sim kuring bagala keur di pasaten hayang bisa kuro ibu cek babaturan teh mis maneh mah cenah ulah kana Quran sok maling napas bisi doraka disangka tukang maling sim kuring geus tuh yang bisa kuro kumaha geus ena mah kieu cenah torolong kafacilingau wa kabusyata wa hayang dod ari dod teh ihda hafatil lisani minal adrasil lati fi janibil aimani wal aisari salah satu pinggir lidah bade kenca bade katu sok tekenkeun do berarti modol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saur Allah teu sapati-pati kami ngutus ka anjeun Muhammad illa rahmatan lil alamin angin supaya ngajadikeun rahmat keur sadayana alam. Bu, rahmat, rahmat. Rahmat teh naon? Sing kompak, rahmat teh naon? Kanyaah. Ibu nu di dadago beurang jeung peuting lintang ti kanyaah Allah. Rahmat Allah. Ibu sehat rahmat Allah. Ibu jag-jag rahmat Allah. Bapak babari ngala acis eta teh rahmat Allah. Bu lamun dicabut rahmat ku Allah kira-kira urang kumaha? Ayo. Cik urang ngadamal misil. Ibu garaduh manuk teu? Gaduh. Garaduh manuk teu? Lain manuk kolor ieu. Tasep kupingkeun urang ngadamal misil urang misalkeun bapak ibu urang gaduh manuk aya nu maling unggal poe sok disada manuk teh anu maling cik kira-kira nyeri hate teu naon sababna pegat kanyaah naon cenah pegat kanyaah boga doma tanuk narangaik ibu aya nu maling nyeri hate sabab pegat kanyaah unggal subuh hayam pelung kongkorongok aya nu maling nyeri hate sabab pegat kanyaah inung bapak ibu maot nyeri hate sabab pegat kanyaah pamajikan nu demplon nu geulis ibu maot nyeri hate sabab pegat kanyaah salaki anu kasep nu bager maot nyeri hate sabab pegat kanyaah budak anu geulis anu kasep maot nyeri hate sabab pegat kanyaah. Bu, pegat kanyah jeung manuk bisa ngukut deui. Pegat kanyah jeung hayam pelung bisa ngukut deui. Pegat kanyah jeung doma ibu bisa ngukut deui. Pegat kanyah jeung salaki maot insyaallah bisa neangan deui. Pegat kanyah jeung pamajikan maot insyaallah bisa nyiar deui. Pegat kanyah jeung budak maot insyaallah bisa nyieun deui. Tapi lamun pegat kanyah jeung Allah kira-kira urang ek neangan ka mana? Laras Bu. Ta ibu termasuk ku diutusna Kangjeng Rasul ieu teh rahmat keur sadayana alam termasuk keur urang sadayana alhamdulillah. Matak ibu tingalikeun bukti cinta ka Kangjeng Rasul teh ibu geus memperjuangkeun urang. Laras Bu. Bu cinta ka Kangjeng Rasul teu? Osok maca sholawat tara, osok maca Quran tara. Cik ignaros ka ibu-ibu, ibu arosok maca Quran. Hei, osok maca Quran. Bapak osok maca Quran. Cinta ka Kangjeng Rasul. Osok maca Quran. Cik ibu-ibu majar osok tadi taros kusim kuring siap bu siap. Teraskeun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Teruskan. Majar osok sana. Hei, majar osok. Nomor 2, ibu-ibu hungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Teruskan ibu. Majar osok sana. Cik bapak-bapak. Siapa mengetugul siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Tenyeri kena laki manya. Jika nutara tapi ditanya bisa. Oh cok ibu teh lah senat licik itu namanya lalaki anu ponok. Ai awe anu panjang. Siap ibu dites nu ponok? Siap? Awas pun teu bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ponok-ponok. Teruskan. Toha. Teruskan. Eta ponok. Kekeh teu bisaeun. Cik sina coba lalaki nu panjang bisa mua. Siapa megantu panjang siap? Bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaqatiha kadzibah. Hebatnya bisaeun alham. Bo tong panasnya. Percantan ibu sok maca, bapak sok maca. Dikitu-kitu ti amih teu tunuh. Da kurang-kurang mah ibu keur ngaji pitunuhun teh da gede atuh. Larasnya. Ibu osok keur ngaos nunutan. Uyuhan we. Osok ibu keur ngaos bobo. Eueuh ka era. Bu, teu ngabibisani kaalaman ku simkuring baheula. Keur bujang simkuring diulem ibu ka Cikatomas nya. Wengina ibu simkuring di Panganaran. Sumping jam 3 wengi ka Cikatomas teuwih ka bumi. Di imah batur mah da hese sare ibu hulang-hulang we. Inget teh ka emak. Kalasan pun biang sim kuring can nikah da inget ka kolot ibu hulang-hulang. Hampir teu sare berarti kurang sare. Jam 8 geus digiringkeun ka masjid sim kuring ibu. Kalarasan tugas sim kuring harita naon cik maca Al-Qur'an Qori. Kan ibu aya ajengan teh aya 3. Hiji aya ajengan ngelak, 2 aya ajengan ngelik, 3 aya ajengan ngeluk ibu. Nu ngelok mah. Ajen ngelak mah tukang pidato, ajen ngelik tukang qori, ajengan ngeluk tukang gagabah tukang sare cenah. Tu tukang hees cenah. Tukang ngawuruk ibu, tukang zikir. Tugas sim kuring harita naon ngelik dipanggil ibu ku MC cek MC teh kieu kaos salajengna pangaosan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku Al Ustad Misbahul Munir ti Tasikmalaya. Punten sanes Sirojudin tadinya Misbahul tadi sim kuring dipanggil Sirojudin tadinya Sirojul Munir sanes sim kuring mah Misbahul Munir lembaga Asirojiyah pun bapak namina Komar ibu cara raangnya. Teraskan dipanggil sim kuring ku MC langsung karena panggung ibu karena mimbar dari masjid harita teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baheula ieu mah baheula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baheula. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzaiqa wa a'daba. Baheula.
turun simkuring tina mimbar walah eta jelema marelongkeun ibu ka simkuring kawas ayeuna we marelongkeun da kurang-kurang mah dipelongkeun teh era atuh ibu coba nih kahareup saurang-saurang sanggup teu eta simkuring calik ibu dina naon dina karpet masjid kieu wa ibu eta panitia nyuguhan di asong-asong kahareup mangga Pak Ustad tuang odading meuni baradag ibu cuhcur baruleun dadar gulung terus aya anu hideung genyal naon anu hideung genyal jiwel jiwel da simkuring ela diperlongkeun borah ngahuap ibu sadaya cicing we tungkul pitunuheun datang da peutingna kurang naon kurang sare lap pikiran setengah ingat setengah henteu cik lamun pikiran geus setengah ingat setengah henteu bener moal beuki tarik lap surali teh ka tukang ibu simkuring ngajungkel ngenang karak bengkang ieu mah lain hoak ibu bener cik kira-kira wirang teu rikat simkuring hudang sakaligus langsung tungkul di kieu jol teh panitia nyamperkeun Pak Ustad cenah da nyonong bantal di kamar masjid bisi bade kula mah ingetkeun imbalan repe we ibu jol teh panitia hiji deui ceuk panitia nu hiji deui teh kieu eueuh beresna kulem deui tibra Pak Ustad teh dijawab ku simkuring dina hate aing mah tungku teuleun tibra mikir era matak lamun aya bapak-bapak keur tahlil keur jumatan ngagebig ibu ka gigir atawa ka tukang atawa ka hareup tungkul deui lah eta teh cenghar kaalaman ku simkuring matak simkuring mah tara fanatik mustami keur ngaji nunutan kumaha karep asal ulah diniatan nunutan mustami keur ngaji sare kumaha karep asal ulah diniatan sare mustami keur ngaji nunutan wajar ngan lamun mubaligna keur pidato nunutan kurang sare lamun mustami keur ngaji nunutan wajar tapi lamun mubaligna keur pidato nunutan eta teh kurang sare alhamdulillah keur ngangsitkeun kitu ibu pidoana sing barokah amin ya Allah ya robbal alamin tos ibu bacakeun naon ayat suci Al-Qur'an Quran teh ibu sadayana berkah ketika dibacakeun ku urang sadayana bahkan di hiji imah lamun geus sepi tara dibacakeun Quran maka di eta imah bakal loba kagorengan saeutik kahadean sareng Bismillahirrahmanirrahim di mana-mana di hiji imah sepi tara dibacakeun Quran maka di eta imah bakal loba kagorengan saeutik kahadean jeung eta imah bakal dianyangan ku setan sabalikna lamun di imah sok dibacakeun Quran maka eta imah bakal dianyangan ku malaikat cik kinten-kinten bumi urang hoyong dianyangan ku saha ku malaikat cik nu sok nganyang ka imah urang saha duda ya Allah ya kad hoyong dianyangan ku malaikat hoyong matak di bumi bacakeun Quran ibu setan ge bakal sieun kabur ibu mun sok dibacakeun mah da urang mah Qur'ana dituna dina naon dina kusen nepi ka rapet ibu da di podolan naon papanting laresnya bade maca Quran bade insyaallah setan bakal kabur sieun sareng deui Bismillahirrahmanirrahim ari setan di antawisna aya dua rupa hiji nu begung dua nu lintuh setan nu begung jeung nu lintuh papangi anu begung nanya ka nu lintuh geus ulah nuturkeun capek setan nu begung nanya ka nu lintuh ceuk setan nu begung kieu tan geuning maneh mah lintuh awak teu euy tugas kuring ngagoda jalma kafir babari li ngagoda jalma kafir mah ek dahar tara bismillah tas dahar tara alhamdulillah ek sare tara bismillah hudang sare tara alhamdulillah sapatemon tara bismillah bahkan di imah sepi
nu macakeun Quran mata kuring sukses ngagoda jalma kafir awak we badak. Ai maneh nepi ka pejit kitu ata awak begung kitu kunaon? Tugas kuring ngagoda jalma mukmin. Hese ngagoda jalma mukmin mah. Ik dahar bismillah, tas dahar alhamdulillah, ik sare bismillah, hudang sare sok alhamdulillah, bahkan ik sapatemun ge naon heula, babacaan heula di imah rame dibacakeun Quran, komo malam Jumat masuk dibarengan ku Yasin, matak hese ngagoda jalma mukmin mah awak we pejet tuh ibu ek mah pejet setan mah kitu we. Laresnya sieun matak baca Al-Qur'anul Karim. Quran teh ibu syifaun obat hate sadayana aya 5 nu kahiji maca Quran dibarengan jeung maknana. Yang kedua salat malam dilakoni. Aduh Bo, hei, Quran teh obat naon? Hate. Ibu garaduh mana? Garaduh mana? Osok gelisah, osok resah, osok galau, kantos galau teu. Awas tong salah obat. Ima budak awewe ibu nyeta termotor neng bade ka mana? Cipanas. Kunaon keur galau? Ek naon? Ek ngabrang-brangkeun. Balik ti Cipanas cager teu galona. Barora duit beak motor bitu cenah. Eta teh salah obat. Ibu bujang-bujang obat batin, obat dohirkeun ai salah mah teu matak cager. Punten biiom tatangga sim kuring baheula. Nyeri soca nepi ka beureum ibu sadayana socana. Bade dikecer ku keceroh tok ngan salah nyokot da mati lampu nu dicokot mie korek. Eta dikecelakeun abrug-abrugan cager teh ibu. Naon sababna salah obat matak ik cuka cokote tingali heula. Cuma di dapur disangkana cikopi kusalakina dilegot eka kantor padahal nu pamajikanana sari rapet ibu. Eta watir salakina di kantor di WC koko wowongan heseki. Salah obat. Nalika hati keur gelisah resah baca kenaon ayat-ayat Al-Qur'an insya Allah berkah. Laras bu, cinta ka Rasul cinta, baca kenaon Al-Qur'anul Karim, perbanyak baca naon solawat. Siap solawat siap. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, mangasarang lallah ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di, wasami ummina dzambi wa ghafaru dzunuballah, wasami ummina dzambi wa ghafaru dzunuballah, ya Rasulullah. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة القدرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة القدرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله sok emut kapungkur punini ibu ngeyong-ngeyong budak incuna di ais di rungkupan laraina ibu kutungtung samping daku solawat laguna teh kieu Allahumma sholli ala Muhammad ku solawat sae bu sae cangkel di ais ibu digayor kaluhur ditumu-tumu sinyang kaluhur sallallahu ala Muhammad sae bu saya ibu ngais budak bari solawat saya ibu ngais budak bari nyanyi asal nyanyi anu alusnya cuma ngais budak bari kieu neng neleng neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ke Bandung gerak ngajujurkeun indung gerak gede gerak jangkung udah budak mah teu dikitu-kitu badag eta di tamahan ku indungna nyil unyil usra si unyil dagang comro katabrak mobil puso nang karak bijil bacakeun solawat sok waas baheula ibu sim kuring menyak keur zaman ku aki sampai kartoa baheula di masjid belah kidul teh eta solawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi rawasan bu rawasan ditemal ibu ku masjid belah kaler ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullahi alaik ibu tadi masih kene sok salawat itu lah sok alham ibu ieu mah di daerah Nusanes eta tatanggana asa kaganengan ibu peda solawat karena membrankeun geraraning ibu sadayana ceuk sim kuring teh nah ada geus waktuna tereh magrib teu pira maca solawat naon bedana ceuk sim kuring jeung tukang tahu bulat
Tukang tahu bulat kan pakai sape karena sok kapipir imah dagangnya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Oh sok protes ke tuang tahu bulat tara. Yoi karena sholawat mani protes. Urang maca sholawat tawis cinta kakang jeung Rasul. Alhamdulillah. Komo kaum wanita mah ibu, kaum istri mah laresnya geus diangkat harkat darajatna ku Kangjeng Rasul. Bahkan sahabat naros ka Kangjeng Rasul saha nu pangheulan dihormat umuka summa abuka indung baru bapak. Lares bo istri nu pangheulan dihormat tepi ka 3 kali ibu. Laresnya matak bahasana indung bapak lain bapak indung. Matak lamun aya budak di sakola aya budak pinter saha indung bapakna indung heula nya henteu kieu aya budak pinter saha bapak indungna. Laresnya dina lagu ge jarang lagu bapak mah nya sok indung rata-rata geus contohan Ummi ari Ummi bapak indung cik genti eta lagu ku bapak pantes teu bapak ngewa ibu tiri ngetos ku bapak ngewa kasih ibu genti ku bapak kasih lah asa ngewanya. Hei manusia tereng teng hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Rero reret, rero reret, rero reret, reret. Sarang doa. Walah penyanyi hungkul dan kutukannya ridho ilahi murka ilahi apabila kau sayang padaku kasih atau pada ibumu maka itu nyengsol meren. Balikan deui apabila kau sayang lebih sayanglah bukannya gunung. Ya Allah ya Karim ibu perjuangan istri Allahu Akbar matak langkung bingah awewe istri diangkat harkat derajat ku saha Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Tos nu kadua ibu sadayana Nabi diutus kamu bumi ieu wa mubasyiron pembawa kabar gembira. Cik pada tumaros ai gembira teh naon ibu? Gembira teh naon? Bunga. Ibu hoyong bunga. Bapak hoyong bunga. Pamuda hoyong bunga. Wios bunga dunya cilaka akhirat. Wios bunga akhirat cilaka dunya. Wios cilaka dunya cilaka akhirat. Komo sedanya. Wios bunga dunya bunga akhirat. Aduh eta nu dipi hoyong kurang syaratna iman jeung naon jeung takwa. Matak singkaruat keimanan. Laras bo. Maksudna singkaruat keimanan. Bo. Hei. Iman urang ibu beda jeung iman para nabi.
Iman urang mah terkadang kaluhur terkadang kahanap. Al iman yazidu wa yanqusu. Iman urang terkadang kaluhur terkadang kahanap. Eta bi edoh unggal poe tadarus Quran. Duha teu kalewat, tahajud teu kalewat jeung tatanggana ibi paingan teu hujan sneda ibi getolah. Eta imana keur naon? Naik. Isukna bujang-bujang ibu kakala sare we dina kursi. Imana keur naon? Keur turun. Sangkan iman urang kuat ibu sadayana di antawisna tambahan ilmu sapertos ayeuna tak ieu teh ibu keur memperkuat keimanan. Laras bo? Laras bo? Bo, di bumi gaduh susuhaneun teu? Gaduh gerohaneun. Gaduh tilepaneun. Gaduh istrikaeun. Oh di aran teu poe atuh. Bade muludan heula pangaosan heula keur memperkuat kana keimanan sareng bismillahirrahmanirrahim. Ladang pangajian hasilna kabagi dua. Hiji jadi apal tapi tepati jadi iman. Dua jadi iman tapi tepati apal kaharti henteu. Ladang pangaosan jadi apal tapi tepati jadi iman. Contoh budak kelas 3 SD mimilu ka kolotna ka masjid. Eta budak ibu sadayana mencrong ka ajengan keur pidato nepi ka apal pidato ajengan ti kawit dugi kahir ngan sebatas hafal we. Nu kadua ladang pengajian jadi iman tapi teu pati apal. Mana contohna? Saperti nini eta si nini cicing pangharupna kikian we subhanallah astagfirullah Allahu akbar. Cek tatanggana gigireunana nini kunaon kikituan lain tadi cek ajengan naraka kitu cenah. Dan ini masih yeuna ek tadarus Quran sing getol ayeuna mah. Ek salat sing getol, ibadah ek dibeberes, ek puasa Senin jeung Kemis, bari eta sinini ngaluarkeun cai mata dina naonna, dina panonna. Balik ka imah eta sinini, sup ka kamar, nginghak ceurik ibu. Kadengeun ku si Aki, ni kunaon ceurik? Menikah tara-tara ti sasari, Aki, rumah sanini mah hirup can bisa bener. Ayeuna mah ek memeres ibadah, ek salat penting, ek tadarus Al-Qur'an. Ari tadi dina pengajian kumaha wae teuing atuh. Ditanya mah teuing eta sinini ngaji naon wae tadi teuing ngan eta ngadak-ngadak sinini nepi ka hayang tadarus Quran sagala. Nepi ka hayang memeres ibadah, nepi ka hayang salat penting sagala. Eta wasilah tina naon? Tolab ilmu alhamdulillah. Laras bo. Tah, ngan ibu sadayana aya cirina. Jalma iman, maksudnya ibu ayat cirina, ciri tarasi naon, bau, ciri gula, amis, ciri uyah, pangset, ciri pameget, kasep hidung, ciri pameget di peci, ciri istri di kerudung, larasnya, tos ibu ayat cirina jalma naon. Jalma iman hiji ibu cirina teh innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hiji ciri jalma iman mah dibaca di mana-mana ibu dibacakeun atanapi nguping kalimah Allah wajilat qulubuhum gemetar manahna. Bu sok sering nguping kalimah Allah oh sok tersentuh manah tara. Ibu kalimah Allah ayana dina naon seueurnya dina adan ibu sok dina adan daresnya cik lamun urang ketika nguping adan sok kumaha hare-hare teu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ibu nguping nu adan lintar sentuh ketika anu adan Allahu akbar
tugas ada di wayah kieu. Dan jalma iman mah tersentuh. Ya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Geuning geus naon? Geus dugi deui kana wanci lohor. Laras bo. Tah, jalma nu iman mah ketika nguping kalimah Allah tersentuh naon? Manahna insya Allah. Nu kadua ibu ciri jalma iman di mana dibacakan ayat-ayat Allah jadatum imana semakin bertambah naon kaimanana nana. Nu katilu ibu ciri jalma anu iman selalu bertawakal ka saha? Ka Gusti, ka Allah. Bu. Ye. Tawakal jalma bodoh hiji tawakal kana harta banda eta tawakalna jalma bodoh. Tawakal kana diri ibu eta tawakalna jalma bodoh. Tawakal ka makhluk eta tawakalna jalma bodoh. Ibu diri kena ku pejet. Laresnya baheula mah ibu pare sakintal dipanggul kuat marincung. Laresnya tawakal kana harta banda kena ku beak lares bo. Tawakal karena naon deui ibu ka makhluk ibu cilaka. Manusia moal aya jiwa kemandirian. Kena-kena aya si AA, kena-kena aya si bapa, kena-kena aya si uwa, cilaka eta tawakalna jalma bodoh. Wa tawakkal ala Allah, tawakal maka saha? Ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ibu jalma mukmin mah selalu bertawakal ka saha? Ka Allah. Hadirin rahimakumullah. Oge ibu sadayana sangkan urang menang naon kabagjaan dunya jeung akhirat. Nya eta naon? Takwa. Da ibu iman tanpa dibarengan ku takwa mah laksana jalma di bubulucun. Al iman uryanun, iman teh laksana di jalma di bubulucun. Walibasuhu takwa, ai pakaian keimanan teh takwa. Bo. Cik lamun aya pameget di tataranjang ngalewat ka dieu ibu kasep yuswa 35 tahun kira-kira bade mengpeun kerep mengpeun carang aya ibu-ibu yuswa 30 tahun geulis teu diacuk salamar-lamar acan cik pameget bade mengpeun kerep mengpeun carang galeureum ibunya raweuy meureunnya. Ya Allah ya Karim, tapi di kerudungan jadi pantas, di lejingan jadi pantas, di dasteran jadi pantas, di gamisan jadi pantas. Tah ibu iman gen sok bajuan kunaon ku takwa. Laras ibu, eueuh hartina pejabat ibu teu takwa ka Allah mah. Laras bo, eueuh hartina ibu sade nu beunghar teu takwa ka saha ka Allah. Eueuh hartina ibu nu miskin teu takwa ka saha ka Allah. Da jalma mulia di hadapan Allah lintang ti katakwa nana inna akramakum indallahi atqakum. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Teroreroreng, teroreroreng. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Teroreng. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam
kelebihan ada. Teraskan Bu. Nu terakhir wanadhiro nabi diutus kamu ieu wanadhiro pemberi peringatan. Bu, urang kamu urang kali sok geuning. Awas ujang ulah kadinya bisi aya beling. Laresnya. Kan urang teh nyaah ka budak ibunya ah kamu urang kali nyaah. Nyaah ulah kadinya bisi ti soledat. Ulah kadinya bisi cilaka ye kahade urang waspada ibu. Hati-hati urang melangkah, hati-hati urang kepat, hati-hati urang ngobrol, hati-hati urang ngagunakeun kuping, hati-hati urang ngagunakeun naon soca bisi naon cilaka. Hoyong salamet hoyong. Hoyong salamet. Osok ngadoa. Hoyong naon? Rata-rata ngadoa teh hayang loba duit urang mah nya. Laresnya. Ibu osok ngadaroa. Osok ngadoa urang kali sing soleh-soleh osok. Hoyong seueur artos osok ngadoa osok. Sok diijabah tara. Alhamdulillah. Sarang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ijabah doa. Di antawisna. Aya 4. Hiji. Menta eta. Dibere eta. 2. Menta eta. Teu dibere eta. 3. Menta ayeuna. Dibere ayeuna. 4. Menta ayeuna. Teu dibere ayeuna. Kaharti henteu. Henteu. Bu kupingkeun nya. Ijabah doa di antawisna 4. Hiji menta eta dibere eta. Ibu ngadoa ka Gusti nun Gusti pun anak sakola can bogaeun kantong babaturanana mah barogeun kantong budak abi makana keresek unyil Gusti abdi hoyong kantong da ibu ku Allah dibere kabeuli kantong berarti menta eta dibere eta menta kantong dibere kantong. 2 menta eta teu dibere eta. Ibu ngadoa peting-peting balam Jumaah nun Gusti abi hayang beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si gondrong di kolong cek Allah teh kieu maneh isuk ieu aya daftar picilakaeun bakal asup kana jurang keur naik motor tas di pasar cek Gusti teh kieu lah urang belokeun we ijabahna kana salamet da isukna ibu urang keur naik motor atuh sorodot asup kana jurang untung ibu nyangked dina tunggul tangkal peuteuy eta teh ijabah doa nu peuting mentana hayang beunghar ngan ijabahna ku Allah dibelokeun kana salamet. Alhamdulillah berarti menta beunghar dibere salamet menta eta teu dibere eta. Wios kitu wios. Wios ibu cik pilih mending beunghar bari asup kana jurang mending salamet teu beunghar. Hei pilih mending asup kana jurang bari beunghar mending kene teu asup kana jurang salamet. Ai kayang masana naon beunghar bari naon salamet. Nukatilu menta ayeuna dibere ayeuna ngadoa ka Gusti ibu nun Gusti abdi teh naon ngawinkeun budak poe ayeuna kurang duit 1 juta ieu teh kudu kumaha sadeueuh duit ngadoa ka Gusti diijabah ku Gusti meunang ibu poe harita 1 juta wasilahna mah ibu payu jualeun urang wasilahna mah ibu sadayana aya nu mere nginjem menta ayeuna dibere ayeuna. 4 menta ayeuna teu dibere ayeuna ibu ngadoa ka Gusti hoyong beunghar ngancek Gusti ke 2 tahun deui ke 3 tahun deui ke 5 tahun deui naon sababna lamun dibikeun ayeuna kabeungharan bisi maneh teu bisa mawana harus bo. Ibu gaduh murang kali yuswa 1,5 tahun ukeun peso atau sirlet bade di pasihan moal
cek ibu teh kieu ke Nyai Ujang 2 tahun deui 3 tahun deui naon sababna lamun dibikeun ayeuna bisi dikeset urang ngadoa hayang beunghar cek Allah ke 5 tahun deui menta ayeuna teu dibere ayeuna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sarang Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sarang Allah alaihi Allah alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaihi tikawit dugi ka akhir pamugi ageng manfaatna hapunten dina sanes kanten kakiranganana bade dihapunten bade mun pepenak bade naros bade terus terang namina ieu nama terus terang saha sanes Sirojudinnya Misbahul Munir hapunten nu kasuhun sing manfaat kasadayana oge ngaosim kuring wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.